Naon ieu teh nyieurkeun naon? Bisnis. Buka bisnis. Sugan boga channel, boga lawang pangajualkeun HP. Second tapi batangan eueuh casan. HP naon ieu teh? Sok ningali heula HP-na. Tah ieu HP-na mah alus tuh. Mana ningali Alus, heula HP-na, tinggali heula. Sok, baiklah 300. Wah, ieu mah. Arek dijual kumaha da ieu mah HP urang. Wah, HP urang ti mana? Sok tingali fotona, da pasti aya fotoan. Tuh, tingali fotona. Banyak. Anjir, ieu foto urang. Hanya euy. Kumaha caritana mah jeung jadi HP nu di dinya atuh teh. Ah, ieu mah HP urang, tadi tinggalin di pos. Ah, untung aing kapanggih ku maneh. Jadi bener aduh milik keneh ya HP. Syukur atuh ari nu di dinya mah da urang mah manggih tadi di pos keur reureuh tas gadag gede bor macen teh aduh teu boga duit liar ka ditu ka dieu pas manggih HP da teu bisa buka kuncina pan uing mah. Teu mah bisa kabuka kuncina teh da nyaho heukeun bae lah tuh. Rek mayar sabaraha atuh tah buruhanna. Ah, ieu mah nuhun we geus manggihan HP, aduh, untuk kudu dinya geus lapur ya HP bangunna mah. Tukeun bae lah. Lah bener milikna lah. Saatnya. Ieu lamun heugeur ada pinu tuh nya, lauk anjir. Ieu tuh. Sok laukna nu pang alusna, nu pang mahalna. Mah teu jadi murah di pasar oge. Sok ayeuna aya lamun caina badag. Urang ngajol ka handap, periksa nahan. Sok. Periksa anu nyarenteg. Antep we. Atuh bener pae da antep mah. Lain ya wahangan teh jadi dangkal kieu eta mah. Hah, atuh ayeuna mah caina ge geus kieu atuh. Asalna mah jero itu mun masih kena jero mah euy urang ngajeleng da ka solokan. Tambah lama ya teh kita oyag-oyagan da sasakna sasak awi teh ya ayeuna mah geus alhamdulillah. Motor ge teu paur. Lamun ieu caina masih kene jero henteu dangkal. Urang wani da ngajeleng. Eta rek ka mana ieu? Rek ka mana ieu? Ieu cing. Rek ka mana? Tong ditahan. Ieu rek ka mana ieu? Eta urang rek diuk di dieu Sugat kajeleng. Telat tadi. Cukup deui. Naraon teh? Hah, biasa we. Jalan wae. Lamun teu dihalangan ku urang moal ieu mah hati-hati soalna jabatan. Ampun bari ngopi atuh. Puasa. Erek mau ngajol. Ah, sakala ewang. Deet caina ieu mah. Mun jero mah nya. Un jero mah diajelengan. Da deet mah duh matak cilaka. Urang ge da lamun jero mah teh rek ngajeleng ti dieu teh lain ka cai tapi kadinya teh. Ka handap itu lupa tuh kalau ditu. Luas. Rek ngajeleng. Heeh. Ulau kok baradap asli. Bersupan. Ada lauk naon eta mah lauk sapu. Mahal lauk sapu mah Kang. Bisa pakai nyapukeun halaman. Heueuh. Lamun badag da sagede we cingir mah tuh. Oh hargaan. Noh, Mang. Ah, kieu we ngadaguan cai. Nyete teh keur ngantosan nu sanesna. Buseup teh jejeurna ka bawah palin. Nyeta teh aya warung di dieu mah. Loba jelema euy. Kena raon atuh cenah. Kena raon ieu kena raon. Biasa we ieu mah keur mancing. Wah, maroncing wae atuh. Monter teh lara viral. Teu kaop. Teu kaop ningali cai ieu mah. Teu kaop ningali cai. Pan urang teh keur nguseup. Teu kaop ningali cai. Pan urang teh keur ngadaguan lauk.